Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu sareng disunatkeun Bisaumi dina puasa teh non salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Adu hari salah sayjina ye salasah eta takjilul fitri buru-buru buka. Intah kokola menyata-nyata non guru syamsi surupna panon poe. Pain syakka maka lamun mang-mang ye si jalma. Fala yu'ajilu mangka ulah buru-buru si jalma al fitro kana buka. Wa yusanu sareng disunatkeun non ayub tiro buka ye si jalma ala tamarin kalawan korma. Wa illa lamun teu ala tamarin pamain mangka kalawan cai. Pesani jeung ari nomor kaduana eta takhirus sahuri ngahirkeun saur malam yako dina salagina tutumiba ieu takhir bisyakin dina kamangmangan fala yuakhiru mangka ulah ngahirkeun ieu si jalma wa yahsulu sareng bakal hasil non as-sahuru saur teh biqalilil ukli kalawan sakedikna dahar wasyurbi sareng minum wasalisu jeung ari nomor katiluna eta tarkul hajri ninggalkeun ayana anu goreng atau anu kotor el fahsi tegasna kagorengan minal kalami tegasna tina ucapan al fahsi anu goreng atau anu kotor payasunu mangka ngaraksa saha as-shaimu jalma nu puasa lisanahu kana lisana ieu si shaim anil kidbi tina ngabohong wal gibati sareng ngagibah 4 Manawi dalika sareng saumpamana itu kidbi gibah kasyatmi seperti nyarekan wa in satamahu jeung lamun nyarekan kaitu shaim sahadun hiji jalma fayakul mangka kedah ngucap itu si shaim marrataini kalawan 2 kali aw salasan atawa 3 kali inni shaimun kana lapad inni shaimun hartosna inni saestuna kaula teta shaimun nuju saum atau jaman puasa imma bilisanihi anakalana kalawan lisana yusaim kama sakumaha perkara qalahun utos ngadau kana eta masa an-Nawawi Imam Nawawi fil adkari tina kitab adkar aw biqalbihi atawa ku hatana yusaim kama sakumaha perkara naqalahun utos nukil kana eta masa Rafi Imam Rafi anil a'immati ti pirang-pirang imam waktu sore sareng ngaringkes iya Imam Rafi'i alaihi kana itu biqalbihi kana itu qaul biqalbihi wa yahrumu sareng haram naon siamu khamsati ayamin puasa dina 5 pirang-pirang poe al-idani tegasna hari raya 2 ay saumu yaumi idul fitri tegasna puasa dina poe idul fitri wa idul adha sareng puasa dina poe idul adha wa ayyamut tasriki sareng pirang-pirang poe tasrik wa hiya ayyamut tasyrik eta salah satu anu tilu allati ba'da yaumin nahri anu saatos poean kurban wa yukrahu sareng dimakruhkeun tahriman kalawan ayeuna makruh tahrim lawan makruh tahrim non saumu yaumi syakki puasa dina poe mangmang bila sababin kalawan taya sabab yak tadi anu ayeuna mardih ya sabab saumahu kana puasana itu yaumus syak wa saros sarantos isyara sal musonip libadi suari hadas sababi ikeun sapalihna pirang-pirang gambaran ya sabab biqaulihi kalawan dawuhan musannif illa aywapiko angin lamun ayeuna ngakuran illa aywapiko angin lamun ngakuran ieu yaum atanapi melebahan ieu yaum adatan kana adat lahu kaeta jalma adatan kana adat atanapi kebiasaan lahu kaeta jalma fi tatawwihi dina puasa sunnatna eta si jalma kaman seperti jalma adatuhu
anu ari pangadatana atanapi kabiasana eta man eta siamu yaumin puasa sapoe wa iftaru yaumin sareng buka sapoe kawafaqo siamu yaumin puasa ayana dina hiji poe wa iftaru yaumin sareng buka dina hiji poe pawafaqo mangka ngakuran pas melebahan naon saumuhu puasana eta man yauma syaqi dina poean mangmang walahu mangka wenang kaitu man naon siamu yaumi syaqi puasa dina poean mangmang aya deui an qadain tina saperti ngodoan wanadin sareng puasa nadar wa yaumu syaqi sareng ari poe mangmang teh eta huwa ari itu yaumu syaq eta yaumus salasina poean tanggal 30 min Sya'ban ti bulan Sya'ban ida lam yuro di mana-mana teu ditinggal dekat temponon al-hilal tanggal yaro tenan di dalam yaro di mana-mana teu nempo si jalma al-hilal kana tanggal gitu mondek kitu lailatah dina petinganana itu salasin masohi sartana cangna langit sarta cangna langit wa tahaddasa sareng carita-carita sana sumanusa biruyatihi kalawan ningalna itu hilal walam yu'lam sareng ayana walam yu'lam sareng teu diuninga saha adlun jalma adil ro'ahu anu ningal ieu adlun kana itu hilal aw syahida atawa nyaksian biruyatihi kalawan ningalina itu hilal saha sibyanun pirang-pirang budak leutik aw abidun atau pirang-pirang abid aw fasaqatun atau pirang-pirang jalmi fasik waman watiya jeung sing saja manu ngawati man pina hari Ramadan ti bulanna bulan Ramadan fi hali kaunihi dina tingkah ayana eta man eta amidan jalma nu ngahaja-haja fil farji kana farji wa huwa bari ari itu man eta mukallafun jalma nu diperdih bisomi kalawan puasa wa nawa sareng niat eta man minal laili ti peutingna wa huwa bahari eta man teh ta asimun anu doraka di hadal wati kalawan ieu wati di ajli somi karena arah-arah puasa fa alaihi maka wajib kaitu man wati ate wajib kaitu man wati anon al qada'u ngodoan puasa wal kafaratu sareng bayar kifarat wa hiya riya kifarat teh kafarah teh ta'id quraqabatin ngamerdekakeun budak mukminatin anu mukmin wa fi ba'din nusai sareng eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan salimatin ari lapat salimatin minal uyub al mudirrati anu ngamadaratkeun bil amali kana amal kana pagawean wal kasbi sareng kasab fa ilam yajidha mangka lamun teu manggihan temenakan si jalma kana itu raqabah fasyamu syahraini mangka puasa 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy-tuluy duanana fa lam yastati maka lamun teu kawasa si jalma saumahuma kana puasana itu syahrain bait amusittina mangka mereka daharan ka 60 naonana miskinan jalma miskin au fakiran atawa jalma fakir likuli miskinin eta tetep pikeun saban-saban samiskin mudun ari samud aya mimma tegasna tina perkara yuji'u anu nyukupan ieu ma fi shadaqatil fitri tina zakat fitrah fa in jajama kalamun apa siman anil jami tina sakabehna istaqarat mangka jadi katetepan non al kafaratu bayar kifarat fi dimmatihi dina tatanggungan eta man fa idza qadara mangka di mana-mana kawasa itu man ba'da dalika sabada dana eta jaza ala hislatin kana hiji perkara min hisolil kafarati dina pirang-pirang perkara na bayar kifarat fa'alaha mangka migawe man kana itu kifarat waman mata jeung sing saja manu maut ieu man wa alaihi sareng kawajiban kaeta man naon siamun puasa paitun anu porot tanapi nu tingalun min Ramadan ti bulan Ramadan biudin kalawan sabab paunduran kaman aftara saperti jalma nu buka ieu man fihi dina itu Ramadan 5 rodin kulantaran gering
walam yatamakan sareng teu kongang teu mungkin ieu si man min qadaihi tina ngodoanna itu siam kanis tamaro seperti ayeuna tetep naon maroduhu geringna itu man hatta mata nepikeun ka maut itu man pala isma mangka henteu jadi dosa eta mawjud alaihi ka itu man fi hadal paiti tina ieu nu porot tina ieu ayeuna nu porot puasa nu porot wala tudaroku sareng henteu disusulan eta si man sareng teu disusulan eta man bil fidyati kalawan fidyah atau kana saum siam teh bil fidyati kalawan fidyah wa in fata jeung lamun porot itu siam bigori udin kalawan tanpa pauduran wa mata sareng maut man qabla tamakuni samameh kongang min qadaihi tina ngodoan eta siam at ama mangka mereka daharan eta si wali anhu ti tumayit tangis maut mana roja tulisna ngaluarkeun sa wali anil mayyit ti mayit mintir katihi tina titinggalna itu mayit likulli yaumin eta tetepikeun tiap-tiap poe pata anu porot eta yaumud ta'amin ari samud kadaharan wa wari mutaritlun sakati wasulusun sareng sapertilu bil Baghdadi kalawan kati bangsa Baghdad wa huwa ritlu teh bil kaili kalawan takran mah eta nisfu qadahin setengah wadah misriyin anu bangsa Mesir wa ma sareng ari perkara dzakaru wa nutus nuturkan eta masa al musannif huwa itu mateh hari itu mateh eta al-qaulul jadidu qaul jadid eta huwa hari itu mateh eta al-qaulul jadidu qaul jadid wa qadimu sareng ari qaul qadim ma eta la yata'ayyanu teu jadi katang tuan non al-itamu mereka daharan bal ya juju balik tabenang lil wali pilkeun wali aidon deui dan ayasuma puasa itu si wali anhu ti mayit bal yusamu balik tadi sunnatkeun itu saum lahu kaitu lahu bal yusanu kaida hadap bal yusanu balik tadi sunnatkeun lahu kaitu wali naon dalika itu ayeuna kitu ayasuma kama sakuma keterangan fi syarhil muhaddabin wa ayat dina syarah kitab al muhaddab wa sawaba sareng tos ngabenerkeun ieu Imam Nawawi bir raudhati tina kitab raudhah al jazma kana mantap bil qauli kalawan bil qadimi kalawan qaul qadim wa syaihu sareng ayeuna ari qalat wal ajuju sareng nini wal maridu sareng jalma nu gering alladzi la yurja anu teu bisa diarep-arep naon barouhu cagerna itu si marid eta in ajaja lamun apes sahakulun saban-saban sayji minhum tinu itu nu kabeh anisaumi tina puasa yubtiru mangka buka atanapi teu puasa itu si kulun wayut imu sareng mereka daharan eta kulun an kulli yaumin tina tiap-tiap poe muddan kalawan samud wala yajuju sareng teu meunang non tahjilul muddi ngaburu-buru ayeuna mayar mud qabla ramadana sameme bulan Ramadan wa yajuju sareng meunang itu takjil ba'da fajri kulli yaumin sabada bijil fajarna tiap-tiap poe wal hamilu sareng ari jalma atanapi awewe nu hamil wal murdiu sareng awewe nyusuan eta in khafata lamun sieun ieu hamil sareng murdi ala anfusi maka awak-awakna itu hamil murdi dararon kana kamadaratan yalhaquhuma anu ayana tetemu itu doror ka itu hamil murdi bisomi kalawan sebab puasa kadororil maridi seperti madarat negering abtarata mangka buka bae itu si hamil murdi wa wajib sareng wajib alai maka itu hamil murdi naon al-qada'u ngodoan puasa wa in khafata jeung lamun sieun itu hamil murdi ala auladihima ka pirang-pirang budak-budakna itu hamil murdi iskotil waladi tegisna gugurna budak fil hamili
kerja manuka nu para awewe nu hamil wakilatil labani sareng seutikna ci susu bil murdi pikeun jalma pikeun awewe anu nyusuan abtorota mangka buka bae itu hamil murdi wa wajib sareng wajib alaihi maka itu hamil murdi non al qadau puasa lil iftari karena arah buka wal kifarati sareng ayana bayar kifarat aidon deui wal kafaratu sareng ari kafarah teh kafarat teh ta ayyuh roja eta ayyuh roja dikaluarkeun an kulli yaumin tina tiap-tiap poe non mudun samud wa huwa ari itu mud teh kama sakuma perkara sabakon utus dipayun itu ma eta ritlun sakati wasulusun sareng sapertilu bil iraqi kalawan kati bangsa Irak wa baru sareng sok dibahasakeun non anhu tina itu ritlun bil Baghdadi kalawan ayeuna anu bangsa Baghdad wal maridu sareng ari jalma nu geuring wal musafiru sareng jalma nu nyanyabaan saparan tawilan kalawan nyanyabaan anu jauh bahan turah anu dimenangkeun eta intadarrara intadarrara lamun narima madarat intadarrara lamun narima madarat ieu marid sareng musafir bisomi kalawan sebab puasa eta wal maridu eta yubtironi baruka ya marid musafir wayak diani sareng ngodoan itu marid musafir walil maridi sareng wenang pikeun jalma nu geuring in kana lamun aya naon maraduhu geuringna itu marid teh eta mutbikon anu langgeng nu terus-terusan naon wenang teh naon tarkun niati ninggalkeun niat yen nobar muqaddam mutamahor mangga walil maridi sareng eta tetap engke tarku ari ninggalkeun tarkun niati ninggalkeun niat minal laili tipeuting wa ilam yakun jeung ayeuna kitu lamun teu aya eta maraduhu lamun teu aya eta maraduhu teh tamutbikon anu langgeng kama sakuma perkara laukana lamun aya itu marad geuring teh eta si ayeuna kitum maradna teh eta yahumu si marid teh eta yahumu panas itu si marid waktan dina hiji waktu duna waktin teu panas dina waktu nu lainna wakana sareng kabuktosan eta maradna teh geuringna teh maraduhu eta waktu syuru'i dina waktu tumandang bisomi kana puasa mahmuman tahuban wakana sareng kabuktosan eta maradu waktu syuru'i dina waktu tumandang bisomi dina puasa teh eta mahmuman zaman panas palahu maka meunang ka itu marid nantar ku niat ninggalkeun niat fa illa lamun teu kana waktu syuru' fa alaihi maka wajib ka itu marid nun aniatu niat tailan ti peuting fa inadat mangka lamun balik deui naon alhuma panasna waktu sareng butuh itu si marid atau jama' man lil pitui kana pikeun buka abtoro mangka buka itu si marid atau man puasa kata sareng ayeuna jempe sa musonif an shaumi tatawwu'i tina perihal puasa sunat wa huwa ari tu shaumut tatawwu' ta tamadkuru nutos ditutur fil mutawwalati tina pirang-pirang kitab anu panjang lebar pembahasanna wa minu sareng eta tina sapalian itu tatawwu' shaumu yaumi arfata ari puasa poean arafah wa asyura sareng puasa poean asyura wa taswa sareng puasa poean taswa ayyamul bidi sareng puasa dina pirang-pirang poe bodas ayyamul bid wasitatin sareng puasa dina poe ayeuna anu genep min syawalin ti min syawalin ti bulan Syawal